Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 58 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Salat Tarawih di Masjid Baitus Solihin karya Husaini anu linggihna di Ciamis. Karya Husaini nutos dimuat di antawisna hiji tahu bulat sugan teh beak sareng teu sumanget, dimuat di majalah mingguan Basa Sunda Mangle edisi 2760 hiji. 2. Ditiung Carlu halaman pengalaman para mitra majalah Mangle nomor 2754. 3. Pilihnya Cerewet majalah Mangle nomor 2722. 4. Sieun nu maot majalah Mangle nomor 2723. 5. Langkah anu panas dina nyieun kahadean. Artikel pendidikan Surat Kabar Basa Sunda Galura 3 September 2020. Genep tugas siswa. Artikel pendidikan Surat Kabar Galura edisi Minggu 1 Januari 2020 hiji. 7. J jeung Z PPM Mangle edisi 2800. 8. Milu Kacai PPM Mangle nomor 2844. 8. Bulu Irung Koran Galura Carpon edisi 4 Agustus 2020 hiji. 10. Tara Percayaeun Mangle edisi 2846. 11. Salah diduga loba pangaboga duit Mangle edisi nomor 2852. Carios ngeunaan salat tarawih di Masjid Baitus Solihin nyarioskeun tokoh kuring sareng Egi anu ngalaksanakeun ibadah tarawih. Di tempat kuring dina ngalaksanakeun ibadah tarawih teh aya anu 20 oge aya anu 8. Cing, kinten-kintena tokoh kuring bade milih nu mana nya? Sayana dangukeun dugi karengsenya adik-adik. Adik-adik ngeunaan tarawih aya sababaraha bacaan surat pendek dina netepan tarawih. Di antawisna hiji surat At-Takasur, 2 surat Al-Asr, surat Al-Humajah, surat Al-Fil, surat Quraisy, surat Al-Ma'un, surat Al-Kausar, surat Al-Kafirun, surat Anas, surat Al-Lahab. Tah, eta nami-nami surat waktos ngalaksanakeun ibadah tarawihnya adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Salat tarawih di Masjid Baitus Solihin karya Husaini. Pernahna imah kuring jeung sawatara tatangga mah disebutna unik. Rek teu kitu kumaha sabab padeukeut jeung jalan aspal anu jadi pamisah antara dua desa. Di buruan imah katempo aya belenong masjid di desa tatangga. Salila ieu kuring sabatur-batur ari ngalaksanakeun salat berjamaah jeung ngaraji teh ka masjid eta pisan. Ngaran eta masjid anu agreng teh nyaeta Baitus Solihin. Jarakna deukeut tinimbang kudu indit ka masjid anu aya di desa sorangan. Komo ari ti peuting keur hujan mah geus we kanu deukeut. Ceuk warga di Gemblek kuring memang geus ti baheulana warga di tapal wates teh sok ka Masjid Baitus Solihin pikeun salat jeung ngaraji. Aya nu beda ngalaksanakeun salat tarawih di Masjid Baitus Solihin dibandingkeun jeung di masjid sejen. Jumlah rokaatna ngan 8 rokaat. Engke ditambah we ku witir 3 rokaat.
Di masjid lain mah saban 2 rakaat teh sok salam, ari di dinya mah saban 4 rakaat salamna. Jadi 2 kali niat sholat taraweh. Sholat di masjid Baitus Sholihin mah kesel. Ceuk budak ua waktu harita miluan sholat taraweh. Kesel sote pikeun anu niatna teu pancem, ceuk kuring. Babacaan imamna kacida ancana, sakumaha keur salat fardu we, gerakana sarua ancana. Jauh ka disebut gurung gusuh. Makmum ngarasa resep ku hal eta, sabab babacaan jeung gerakana jadi bener, teu karurusuh. Kuring sorangan tara kungsi nundutan keur salat. Sangkilang waktu buka puasa sakitu waregna. Resep pisan salat taraweh berjamaah. Masjid jadi pinuh, pepeuriheun atuh ari dina luar bulan Ramadan berjamaah teh saeutik. Kalah we masjid pa alus-alus. Mimiti bulan Ramadan masjid teh pinuh. Ari kadituna sok jadi ngurangan, komo ari keur parem listrik jeung keur hujan. Di masjid kuring mah tereh salat taraweh teh egi ngabandingkeun. Lah kabina-bina teuing rurusuhan reka mana atuh, ceuk kuring bari imut maur. Tempona baralik ti masjid teh sok bareng jeung jamaah ti masjid sejen. Padahal di masjid sejen mah 20 rakaat, saban 2 rakaat terus tahiyatul akhir. Lebah dieu bedana anu gancang jeung nu tereh. Di masjid Baitus Sholihin mah tarawehna 2 kali salamnya. Eta budak ua anu ngendong teh beki heraneun. Nya, karek apanya? Jawab kuring. Yo oge aya bedana. Salat witir teh di masjid Baitus Sholihin mah sakali tahiyatul akhir 3 rakaat sakaligus. Ulah jadi pabentar paham. Rek salat taraweh 20 rakaat, rek 8 rakaat. Nu penting salat taraweh. Ceuk emak nyodoran, kulub cau. Rek salat witir 2 kali tasawud akhir mangga. Rek sakali tasawud akhir heug wae. Bapak ngilu mairan. Kuring can sanggup lamun kudu salat taraweh di masjid sejen. Lain teu ngahargaan kana jumlah rakaat anu beda jeung bacaan tur gerakanana gancang. Pikeun kuring mah teu biasa ari kudu salat gancang teh. Teu bisa babacaan salat rusuh. Beh dieuna sieun nyalahan mukhrijul hurufna. Atuh ari gagancangan teh sieun teu bisa tumaninah. Sakanyaho kuring ari tumaninah teh bagian tina rukun salat. Ari di masjid nu aya di lembur maneh kumaha tah salat tarawehna? Kuring jadi hayang apal. Barudak sok garandeng. Teu cara di masjid anu tadi, cek Egi. Di masjid Baitus Sholihin mah lamun aya budak anu gandeng teh ku ajengan sok dinggeureurkeun kolot. Sabab ari gandeng teh matak ngaganggu kanu keur salat. Kuduna deui barudak ti leuleutik kudu geus diajar pikeun ibadah. Matakna tadi barudak salatna deukeut kolot, ngarah kasempetan pikeun heureuy. Lanceuk kuring milu nyarita. Geus geura sarare ka ditu sangkan janari gampang diudangkeun pikeun saur. Terus kuliah subuh di masjid Baitus Sholihin. Cek bapa sanggeus wareg dahar lalawuh jeung jam dinding nuduhkeun tabuh 8 peuting. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.